Ulah inget gaya bae jelema bodoh jasa bodoh. Di lembur anu bodoh ieu mah dongeng di zaman para wali. Sagesa bodohnya pernah lebaran di beres samping. Lah samping ge boro-boro BHS, boro-boro Tamer Al-Jupri. Polekat ge anu 3 kalinya sejegeng kene. Pan baheula mah 3 kalinya sejegeng kene baheula. Baheula mah bahu budak lamun urang make samping eta geus hebat jasa. Ngan 3 kalinya masih kene awak sakumaha. Heuras. Kayak geus aya 5 kali taje sekarang. Lagi liprik seeti. Tadi bere kos kitu jelema bodoh, tapi kan bungaheun jasa. Di bere samping bungaheun jasa. Maot anu merena teh. Maot diundang ka behan. Nya nama teh diundang ja susah. Ngan nanyakeun dong. Eta sana maot? Mang Haji. Mang Haji mana? Mang Haji anu. Ya Allah, nu pernah mere samping teh. Nyalakeun aing. Teu kudu diundang kan berarti kan. Teu kudu diundang kan. Langsung nyalakeun. Dipake sampingna kita ieu. Sampingna ye beres nyalateun geus nyana kieu bae di hareupeun imam masyaallah tamang haji katarima padahal mah di beres samping nu susah mah kan ke samping kos kitu ge kan nu susah mah ya Allah di bere hiji ge salembur nyahoeun kabeh bebeja kan nyana mah masyaallah geus caritana nyalateun peutingna imam masjid imam nyalateun kiai ngimpi kapanggih jeung main. Waalaikumsalam. Ya ente mau. Ente le maot mun ku aya jero kubur. Alhamdulillah salamet cek. Salamet ya ku doana nu bodoh teh ya. Nu bodoh teh tanyana ngadoakeun ka kula. Doanya doang teh ditarima ku Gusti Allah. Ya Allah cak imam teh. Haji hudang nyana. Aing deuk nanyakeun ngadoa naon sih? Enggak doa naon sih kabeh ditarima nyana doang. Masyaallah isuk-isuk nyana memeh mandi geus datang ka dinya. Assalamualaikum. Naon ge? Teh ngobrol ya ka dia. Ngobrol gitu. Oke. Kamari kan Mang Haji anu maot. Heeh. Mana nyalateun? Nyalateun. Insyaallah kula keur peuting ngimpi. Aju. Kapanggih jeung Mang Haji ditanya kumaha di jero kubur. Nyana sisirian alhamdulillah salamet. Kukula ditanya salamet tina naon? Doa ente ngadoa naon? Ngadoa. Kudu sih bisa ngadoa naon tuh? Henteu imah heulanan ngadoa naon bae lah ya. Ngadoa naon heulanan coba yeuh. Kula mah teu bisa kula mah ngadoa ge. Kula mah takbir ge Allahu Akbar teu baca ada. Minuturkeun we Allahu Akbar nya 4 jong genep Allahu Akbar. Wah bodoh. Ngadoa naon teu ieu baca-baca teu sia ngadoa naon. Ngan kula kieu barang geus nyolateun teh aju kula diuk bae di hareupeun masjid. Batur geus baralik teh kula ngomongkeun ayat ieu diturunkeun ka Kangjeng Nabi rek ngajelaskeun kaunggulan para sahabat nu ngaran sahabat muhajirin jeung sahabat ansor. Sahabat muhajirin nu kamari dijelaskeun bahwa sahabat-sahabat anu berangkat ti Mekah ka Madinah ngaranna sahabat muhajirin. Sahabat ansor anu di Madinah anu narima kana kadatangan para sahabat-sahabat nu di Mekah. Keistimewaan dua golongan sahabat yakni muhajirin jeung ansor diabadikeun melalui wahyu Allah. Jelas bakal langsung arasup ka sorga para muhajirin jeung ansor. Urang dititah cinta muhajirin, cinta ansor. Ulah aya di hati urang gemas pendu ka sahabat muhajirin. Ulah aya di hati urang keheul ka sahabat ansor. Maka nu bagus nama
urang teh dihitungan sabaraha ratus atau ribu si muhajirin, sabaraha ratus atau ribu si ansor. Besi urang bendu ka salah sahiji ternyata orang muhajirin, besi urang keheul ternyata orang ansor. Sebab didinyala agama dikuatanana ku sahabat muhajirin jeung sahabat ansor. Tanpa eta wallah maka diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim ku ayat indal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kangjeng lahir di Mekah, datang ke umur 40 tahun Kangjeng teh diangkat menjadi nabi sekaligus jadi rasul, diturunan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidinya terus nungtutan wahyu teh sesuai jeung kebutuhan. Ketika Kangjeng Nabi dakwah khafiyah samar lalaunan, sebab nu didakwahkeunana pikir kurang, inget kurang, dek ngarobah sesembahan. Nu harita urang Mekah nyembah teh ka Manat, harita urang Mekah teh nyembah ka Uzza, harita urang Mekah teh jeung sekitarna nyembah teh ka patung-patung. Kuari dek dirobah sesembahan teh tita nyembah ka nu maha gaib Allah. Masya Allah kari. Bisa dibayangkan ku urang. Dek ngarobah sesembahan mapan kayakinan. Ai ngarobah dahar makan babari. Ulah di dahar nu ieu mah ye lantaran lada, ieu mah jang urang Padang. Ieu mah ye ta ye. Ieu mah amis. Atuh amis mah urang Parahyangan, aing mah teu beuki. Iya betan iya bara mah Betawi. Nah, coba anu Betawi. Nah, iya bener aku jah ieu mah. Coba aing hayang ngajajal anu amis. Nah, iya tah Bandung. Ieu jah ngeuna oge. Coba nu lada atuh kabeh tah siapa mah. Tah, ieu mah garobah dahareun mah gampang. Komo teu beuki. Urang teu beuki ngopi, di beda kopi. Wah, sandingan deuk kopi tapi cek dokter. Ulah ngopi lantaran geus kaserang emah. Wayana ulah kopi. Urang daek ngarobah dahareun mah gampang. Ulah boga pamajikan eta. Emang kunaon ge? Teu kupu jeung maneh. Sebab maneh mah leutik itu mah gede, atuh mana teuing sia. Boh, budak nyengcle bae di luhur. Jelas siapa tuh mah. Teu mah kos kitu mah selera, atuh selera ge selera, aing mah karunya bae ka sia ke digibegkeun sia enggak bau. Ragag sia. Kudu anu akur. Gampang ngerobah kos kitu mah gampang, tapi ngerobah sesembahan Masya Allah lain lalagaan. Maka Kangjeng Nabi lalaunan dakwah teh asal kapanggih jeung jelema. Kula teh diangkat jadi rasul. Tanda karasulanana wahyu Allah. Coba dengukeun dibaca ieu jaheul. Maksudna naon Muhammad? Sesembahan teh lain batu, lain kayu, nu ngaran Manat Uzza. Alah, eta mah kos kitu mah patung buatan urang mah nya pangeran. Ai pangeran mah anu gaib, nu maha gaib, allazi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala dzulumati wan nur. Eta. Oh kitu ya Muhammad. Anu ngahirupkeun urang yuhi, nu ngamautkeun urang mumit. Yarzuqu may yasha. Kangjeng Nabi teh dakwah seperti eta. Sok gerage tata dina bumi eueuh jadi aya nu ngayakeun Gusti Allah, urang tata dina eueuh kuari aya nu ngayakeun Gusti Allah, saenggeus teh aya nu ngatur teh Gusti Allah. Engke urang paeh saha nu bisa mempertahankeun paeh, sok tanyakeun ka Manat, sok tanyakeun ka Uzza. Moal bisaeun nya pugunya nage nangieun urang. Lantaran hidayah manu Gusti Allah. Aya heueuh Muhammad langsung syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasul. Mulai seurang, dua urang, tilu urang tuh aya anu anti ke Muhammad. Mungkin sama sekali Muhammad jadi ngatur-ngatur sia agama teh kumacak sia
ikan agama nenek moyang urang meninggalkan agama nenek moyang kawalat sia Muhammad loba nu kos kitu. Masya Allah karim terus tapi Kangjeng Nabi malantaran wajib sidik wajib kitu amanah wajib tabligh Kangjeng Nabi fatonah Kangjeng Nabi terus dakwah diterima jeung teu diterima urusannya na tapi urusan kula nyampe terus ya Kangjeng Nabi teh dakwah wah lantaran geus rada loba kuari instruksi ti Gusti Allah fasda bibatu wa a'rid anil jahili kara Kangjeng Nabi jelas-jelasan jelema dikumpulkeun dakwah Kangjeng Nabi weh aya kerumunan manusia dakwah Kangjeng Nabi ngadatangan imah terus wae Kangjeng Nabi kumpulkeun di imah hayo dakwah Kangjeng Nabi diteruskeun ku ari Kuki Fudali Masya Allah termasuk eta Haji Pendi ge undang dong gua tah eta nu teu bagus dah ya undang dong gua tah eta nu kos kitu na Masya Allah awas lu berkatnya ya eta tah anu bahayana eta juga ditu da ngomongkeun mal deideng mah kadinya mah angkuna negara beling tah mah nah iya dumadak terus we dakwah Kangjeng Nabi dilanjut ku para sahabat dengan berbagai kekuatan jeung cara setelah sahabat teh aya dilanjut ku para tabiin setelah tabiin teh aya dilanjut ku atba tabiin terus datang ke ayeuna di dunia terus baik kiai-kiai dakwah apapun yang terjadi sebab merupakan satu kewajiban balighu anni walau ayat disesuaikan dengan kekuatan masing-masing jeung keikhlasanana di Indonesia mah atuh geus jelas ulama teh ambalaya sebab mayoritas Islam geus puguh di negara-negara Timur Tengah nu mayoritas Islam Syria Baghdad Yaman dan lain sebagainya urang lamun ngadenge di Belanda ulama masih kene dakwah di Jerman dakwah di Amerika sekalipun terus bae dakwah atuh kumaha eta henteu kumaha apakah nyana kemudian salamet loba anu dibunuh dakwah di Amerika di Jerman di Perancis di Belanda emang teh setik atuh loba tapi kulan apakah dengan dibunuh eureun henteu terus dakwah belighu anni walau aya mun urang nyaritakeun tentang pembunuhan anu dibunuh di Amerika ulama sabaraha ambalaya tapi terus we dikirim deui hakikat mah ku Gusti Allah kirim deui hakikat ku Gusti Allah terjadilah orang Belanda ilmuwan Belanda politikus Belanda Amerika termasuk Jerman Prancis saeutik nu arasuk Islam wasilah para ulama-ulama di negara Eropa nu mayoritas kafir Kristen tetap bae dakwah mah terus atuh komo di negara urang terus nah Kangjeng Nabi teh terus we dakwah enterek jaritakeun dakwahna Kangjeng Nabi nu derek dari dicaritakeun teh tentang para sahabat tu paling istimewa teh nu mana sahabat tu paling istimewa teh sahabat tu ketika Kangjeng Nabi nyampaikeun dakwahna ngarobah sesembahan tina nyembah ka makhluk batu patung jeung kayu sajabana titah nyembah ka Allah nu maha gaib nyana langsung bae maca 2 kalimat syahadat tanpa pamrih eta nu panghebatan saha nu model kos kitu huluna Kangjeng Sidina Abu Bakar Siddiq jihad awewe Siti Khadijah anak muda Sayyidina Ali Masya Allah etalah manusia brilian manusia nu tanpa aya pertimbangan iman langsung ke Allah langsung ke Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus dibantu dakwah teh terus we terus dakwah tah sahabat etalah do nomor hiji tahun ka hiji tahun ka-2 tahun ka-3 makin nambah geus puguh cacian jeung makian mah penganiayaan terhadap sahabat teh lain saeutik sahabat tu diseret lain saeutik sahabat anu dipoe lain saeutik sahabat anu disiksa lain saeutik sahabat anu dianiaya berbagai peraniayaan tapi terus be makin dianiaya makin tambah 13 tahun Kangjeng Nabi di Mekah
lantaran wari mengarah ke pembunuhan Kangjeng Nabi anu bakal bahaya secara lohir sebab jawara-jawara Mekah kabeh geus ningker Kangjeng Nabi tewak Kangjeng Nabi cak Abu Jahal mun beunang jeung awak-awakna bawa ka dieu mun teu beunang aing asal huluna bae bawa ka dieu Masya Allah kan maka Kangjeng Nabi diinstruksikan hijrah ke Madinah untuk nyalametkeun agama tidinya Kangjeng Nabi bebeja ka Abu Bakar Siddiq tadi engkekeun deui ku Abu Bakar siap Kangjeng Nabi bebeja ka Sayyidina Ali Kangjeng Nabi begitu bebeja ka Sayyidina Ali siap ngan maneh cicing heula di dieu ke geus rapi di dieu karak nyusun siap Kangjeng Nabi bebeja ka para sahabat-sahabat nu lain ketika ke kaula berangkat geus aya di Madinah silakan nyusul sahabat-sahabat sangat siap diabadikeun sahabat anu nyusul hijrah ka Madinah ieu ayat innalladzina amanu sayana para sahabat-sahabat anu arari iman ka Allah iman ka para malaikat iman ka para kitab-kitab iman ka para rasul-rasul iman ka yaumil akhir iman ka bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala iman hidup di jero dadana teu bisa diganggu gugat amantu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala di dieu diabadikeun innalladzina amanu geus aya imanan di jero hatena wa hajaru ketika Kangjeng Nabi ngainstruksikeun hijrah yusul ke Madinah nyana berangkat dalam rangka nyalametkeun agama bayangkeun ku urang di Mekah ke Madinah 850 km saat eta kendaraan ngan sakadar onta anu boga imah ditinggalkeun lembur ditinggalkeun nanya ke pemajikan jeung anak ketika pemajikan iman milu ketika teu iman ditinggalkeun nanya ke anak ketika anak iman milu ketika teu iman ditinggalkeun nanya ke tatangga ketika tatanggana iman berangkat ketika tatanggana teu iman ditinggalkeun geus puguh ladang geus puguh hewan-hewan ditinggalkeun keluarga ditinggalkeun imah ditinggalkeun kampung ditinggalkeun sanak baraya ditinggalkeun hewan ternak ditinggalkeun perusahaan-perusahaan nyana ngagelenceng berangkat di Mekah ka Madinah kabeh ditinggalkeun bayangkeun ku urang untuk selama-lamanya eueuh panjang balik deui ka Mekah teu aya berangkat teh ka Madinah ditinggalkeun teh henteu kieu kayak aing balik teh teu aya pan urang mah kuari deuk ngaji bae ge tah tungguan ku sia warungnya sing ada abad ka mana ngaji aing ngaji nya sia awas tah kemal kebal aing mah kadang-kadang aing mah tengah keur ngaji ge aing mah balik ieu pan blon eta bos itu ya cenah kieu nyahoan atuh aing mah nyaho ja kadeuleuh huluna ge udah sok itu tuh mah balik isin bae nyana atuh nu biasa balik mah balik bae sih tah ialah wahajaru nu madak eta ulah-ulah anu hijrah ti Mekah ka Madinah anu harapan bakal balik deui ka Mekah sagala rupa ditinggalkeun demi cinta Allah cinta Rasulullah sagala rupa ditinggalkeun teu aya nyaah saeutik-eutik acan sugan hook ka imah hook ka pamajikan hook ka anak daripada ke di akhirat bakal jadi bang balu tinggalkeun sama sakali poharaja sama poharaja asa Masya Allah urang mah ngaji bae ge ka dieu aduh eta budak anak embe tak keluar anak embe aduh aing mah Masya Allah ya kurat aing kudu berangkeng mae tuh sia urusan anakna teu daekeun ngurusan gara roblog jasa sia mah tuh ngurusan anak embe heula ka ditu babaturan mah geus ngaji ayo sih anak embe ya malos geura ti heula bae datang ka jam 9 neuleuh jam 9 aing mah kaberangan moal lah eleh anak embe
ku anak mbak lain iya lu hebat mah goblok si anak mbak ku aing geus kurang kumaha jak geus di kurungan geus dikunci maksud keneh moncor keneh bae geus ku aing mah bikin kata tangga hayang si anak mbak aing bawa kabeh tah jeung kandang-kandangna emang ngaji ka mana ngaji aing ganggu ku anak mbak Masya Allah hebat amat aja ya aku sebelum ngomong hebat ganggu ku anak mbak aing mah goblok jasa kumaha ge mun pamajikan nyarekan wah bikin ku aing ka bapana nekat sama budak barang ditanya kok sih nekat aman teu bogoh emang teh lagi aju gara-gara anak embe untung mungsang mangsing we ndek gaji we ge berat ya tah sahabat muhajirin wah jaru ninggalkeun auton kampung ninggalkeun buyut imah ninggalkeun hayawanat hewan-hewan ninggalkeun jar tetangga ninggalkan perusahaan-perusahaan sugan terbersit di jero hatena ayang balik deui ka Mekah teu aya sugan aya hok tah aya sama sekali hokan keneh agama hokan keneh Allah hokan keneh ka Kangjeng Nabi Muhammad dibandingkeun jeung harta-harta kakayaan jeung sajabar berangkat bae deuk kumaha teh hebatna deuk kumaha teh hebat ka muhajirin urang sok gadenge muhajirin bae tah seperti kos kitu bendu kanyana sarua jeung bendu ka Kangjeng Nabi sarua bendu jeung ka Allah sebab lawan duniaan di jero hatena urang mah anak urang ende ka pondok bae ge ka pondok sing jadi ka pondok deui mah hooh ka Aceng sok inget bae ka Aceng ulah kebal-kebal di pondok nanya mun bisa mah Aceng di imah bae tungguan toko siapa goblok tolol manehna geus anak di pondok sarua jeung sahabat muhajirin nak geus berangkat ka pondok ulah mikiran segala rupa geus bae pokona berangkat sing tentrem di pondokna abah abeh ngeunaheun teu kudu ngiriman ka Aceng cak anakna aing mah dipiceun ieu mah sial teh boga bapa goblok deui aduh abong-abong anak nu kolot disayomkeun deui ya Allah ya Rabbi ngurusan anak nu ngora nah geus urang masantren nu mantak hajunjana teh betah 5 tahun 10 tahun 15 tahun masantren betah nu dideule ridho Allah ridho Rasulullah ridho guru nu dideule teh ilmu Allah mantak betah sugandiknya inget atuh ka indung jeung bapa keluarga awal mah inget ka dituna biasa sugan inget ka imah atuh can boga imah aja imah nu aya gereod teu inget sugan inget ka perusahaan teu pernah usaha teu bisa sugan inget ka babaturan teu boga babaturan di lembur jae ge lain babaturan tamangan sakadar wauh dengaran babaturan nu asa gulung sagalang ge teu dah nu mantak wah di pondokna ge tenang ngaji masyaallah saya geus sabar tahun ye nek naon setia nanya-nanya ka aing ngabiayan teu siapa sok aju kitu aing nanya ieu ka sia mun kitu ngabiayaan henteu bae nanya aja bangun saya geus tegep teh kadeule tegepna naon hiji kopiah mancrit mereka dua tah make sampingna teh jengjot panai jawara lembur mah panai ngariung teh make mah samping jengjot jadi ieu na gede bae pan jawara lembur mah ieu teu daek ipis teh kajawan jawara lembur kajawan dah tuh budak make sampingnya jengjot nyong gede ieu na pan teh mun teu make benten morosot kajawan santri mah tegep lintuh ku lintuhna tegep ku lintuhna kuru ku kuruna tegep ku kuruna santri behe atuh nya mah wali jenengan ambo parah mah teh piwalieun maksudna atawa pidiwalian nah saya sabaraha tahun alhamdulillah sih ai bangsa 13 15 mah aya naon nu geus katalar ji jasa geus katalar kabeh insyaallah coba naon Amil talar, Jurumiyah talar, Alfiyah, Jawhar Maknun. Geus katalar kalau mah jumul jauh samsia ta'ala geus katalar kok mah bangsa imriti gitu ya ulah terus. Setik-setik itu geus katalar. Hebat amat, tapi gua poho deui. Sial ta santri. Bisa poho gitu, teu keburu ngomain HP bae. Batola santri uhu. Batal teman santri.
Saya mantek main HP kurang jak kiai na ge main HP bae sih. Bagi nurutan kiai na beus itu menang ridho guru. Amboh budak. Usah dibawa ka dinya tolol. Takul urang boga kiai main HP geus tinggalkeun mendingan kitu beres da kiai. Teu kaburu wiridan atuh mending teh sholawat jeung main HP mah. Ieu mah tuh aya lain kiai atuh lain kiai masa bodoh jeung emang pinarakeun kitu mah. Innalladzina amanu sanyana para sahabat nu ariman ka Allah, Rasulullah, malaikat, kitab jeung nu tadi. Kemudian wahajaru hijrah ka Madinah. Nyalametkeun agama tanpa pamrih. Deuk kumaha na sabodo. Teu nyaho di Madinah bakal di mana tempatna jeung saha nu narimana teu boga pikiran. Penting berangkat ti Mekah ka Madinah. Ka Madinah ka mana teu nyaho. Penting mah deuk ngudag Kangjeng Rasulullah, nyusul Kangjeng Rasulullah. Teu nyaho ditempatkeun di mana nu bakal narimana di mana. Deuk heesa di mana teu boga pikiran. Nu penting cinta Kangjeng Rasulullah. Deuk deang Kangjeng Rasulullah geus sakitu bae. Masyaallah kan. Bayangkeun nu lempang-lempang anu naik onta nemun boga onta naik onta saloba-lobana babawaan di onta tuh kabeh ditaringgalkeun ku para sahabat datanglah ka Madinah. Masyaallah karim hayang geura kapanggih jeung Kangjeng Rasul nu ditanyakeun teh di mana Rasulullah Muhammad teu nanyakeun imah mana ladang mana toko mana teu Muhammad mana aina Muhammad disambut ku Kangjeng Nabi cukup geus asal kapanggih jeung Kangjeng Nabi ge ngajajar di hareup Kangjeng Nabi bari memandang ka para sahabat muhajirin anjeun teh jelema nu mulya lantaran kaula nyaho sagala rupa ditinggalkeun teu aya terbersit sabakatul hibr bakal datang deui ka Mekah istuning segala rupa ditinggalkan demi cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta agama Allah. Tidinya ku Kangjeng Nabi dipetak-petakeun tah maneh ka dieu jeung ieu, tah maneh jeung ieu, tah maneh jeung ieu, tah maneh jeung ieu, dipetak-petakeun ku Kangjeng Rasul. Datang ke Madinah teh horenganan terus dipetak-petakeun ku Kangjeng Nabi. Anu manehana biasa di ladang dipetakeunana jeung anu tukang tani haju sahabat di Madinah nage terus we narima nu boga tani 1 hektar bagi 2 siring 1/2 hektar anu boga toko 2 siring hiji nu boga toko hiji babarengan jeung nyana anu teu boga modal dibere modal sok geura dagang sagala rupa disambut ku sahabat nu aya di Mekah yana sahabat Ansor kebutuhan-kebutuhanana terus ku sahabat Ansor dilaksanakeun kebutuhan-kebutuhan. Masyaallah. Ya Allah, pohara eta sahabat muhajirin jeung sahabat Ansor. Hatta jelema nu teu boga pamajikan teu mawa pamajikan ditanya, "Mana di ditu boga pamajikan?" Boga, tapi teu dibawa, teu iman. Mana butuh ke pemajikan lain butuh-butuh deui kula boga 2 pilih nu mana nu hayang atuh lain muhajirin ge lamun anu nawaran ka kula atuh siap asal ulah nu gendut cara tadi besi digibengkeun ragag aing tah wahara ieu pamajikan nah hayeuna bebeja ka Kangjeng Nabi oh masalah ditita milih bere hiji Allah karim deuk kumaha kasosialan sahabat Ansor tandingna mana sakana sang ngahiji dibeungkeut ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah tijina iman aya berangkat hijrah ke Madinah baheula ge di urang zaman Belanda hijrah urang Cilongok kan baheula mah perang teh pan dibejaan cek Abah Haji teh mah cek emak isuk Belanda nyerang ka dieu we ieu hijrah ngeli disebutna pangelian urang dieu teh ka mana ka santri tas santri pangelian urang Pasar Kemis mimiti ka etek teh dinya kurang merenah ka santri tah di santri mah rada kebal
aya kampung santri teh pangelian baheula nu matak besi ku ari salaki leungit teangan ka santri eta pangelian eta ngareli ka ditu masyaallah lamun dongeng keur ngeli di perjalanan datang kapal Belanda jegur eta murtil teh ya beuh cenah salaki kena murtil paeh di tengah jalan baheula dongeng emak teh kos kitu ya Allah rita luar biasa begitu datang ke pangelian datang deui kapal murti datang ceger we anak paeh ya Allah ya Rabb seperti eta dongeng di zaman Belanda diperjuangkan ku para ulama diperjuangkan ku para pendekar alhamdulillah Belanda berangkat balik turun ke di Jepang sakedeung Jepang turun China gedoran Cina alhamdulillah tahun 1000 situ ngomong kok kan tahun 45 nah taekeun bendera Sangsaka Merah Putih saha peloporna Bung Karno jeung Bung Hatta Masya Allah merdekalah Indonesia alhamdulillah dieusi kurang sampai ayeuna geus di zaman Pak Harto kemudian sabaraha presiden datangkah presiden ayeuna urang ngarasakeun nikmatna negara urang pohara sakitu dipake kahayang ku berbagai negara-negara urang tapi masih solid keneh disatukeun dengan Bhinneka Tunggal Ika Pancasila lambang negara Indonesia Masya Allah nah deuk kumaha ge atuh sabodo bae pek nyana nu jekelan negara ulama terus dakwah jang ke ge aya hitung-hitunganna ieu di akhirat saha do bener saha nu salah tapi teu saeutik negarawan anu asup ka sorga emang negarawan teu asup ka sorga abri anu asup ka sorga ambalaya polisi anu asup ka sorga PNS anu asup ka sorga kajahoan asup ka sorgana cenah kiai kumaha mun digali kuburanna pernah digali PNS di Garut pernah digali kuburanna Beleger berarti kan di sorga PNS eta di urang abri nah kebenaran kajual lahana digali Geleger kene berarti kan ahli sorga jaieuna ge utuh kene boehna aya polisi di Cianjur nah begitulah anak pan di Cianjur makos gitu di Cianjur mah Cianjur juga bumi nah ngubur teh di harapan imah gimana dijual syarat asal kuburan pindahkan digali Beleger ji atuh teu polisi teu abri teu PNS aya menang ridho Allah mah nu penting nyana ngalaksanakeun tugas sesuai jeung aturan ji aya kiai begitu dikubur menang meureun 15 poe digali bentek pedagang itu kudu setengah bulan coba saminggu geus bentek jasa pedagang leuwih parah tibatan kiai Masya Allah hadena cenah aing teh jadi kiai pidarakalin sia ieu kumaha bukan illal ladzina amanu hajaru tilu dua katilu wajahadu berjuangna bi amwalihim wa anfusihim diheulakeun amwal heula bi amwalihim sebab istimewa berjuang melalui harta negara ieu nu manta kalut lantaran anu diperjuangkeun harta melalui perekonomian ekonomi jalan negara maju ekonomi teu jalan negara bangkrut di kampung lamun perekonomian seseorang jalan kemudian nyana barahan hebat kampung eta perekonomian nu mantak di amwalihim diheulakeun rahasia daripada diheulakeun ieu keistimewaan berjuang make harta leuwih tibatan make awak sebab naon moal bisa berjuang make awak tanpa harta sebab naon berjuang make awak lamun teu boga senjata bunuh diri senjata harta berjuang make awak mun teu make kuda atuh moal bisa kendaraan ngaranna mun teu make kuda atuh diserang ka jeung kumaha ge ai kuda harta diheulakeun wajahadu bi amwali urang bisa ngabangun majelis ku harta bisa ngabangun pondok pesantren ku harta bisa kawin kudu di mas kawinan kan harta aya jelema nu hayang kawin haju awewena ditanya hayang sabaraha mas kawina hayang 100 gram masyaallah nyana teu daek boga-boga 100 gram teu jadi kawina nalang sapan coba lamun nyada 100 gram ya kecil dibawakeun ku aing 200
200 gram ngan besi. Ya Allah ya Rabb. Duh, harta. Lempang geura agama melalui harta. Matak aya zakat jangan lempangkeun agama. Tanpa harta moal bisa. Ieu nu mantak pas siap-siap hayang jadi bupati dek urusan harta, sebenarnya mah lain dek urusan umat. Melalui harta maksudnya. Digolangkeun ieu lah jang kepentingan, ieu lah jang kepentingan, ieu ke jang kepentingan ieu. Nah eta harta. Mantak wajahadu bi amwalihim. Sahabat baik Ansor maupun Muhajirin, terutama sahabat Muhajirin, nyeunan panah, nyeunan senjata sahabat Muhajirin. Eta kan harta anu ngabiayaan lah terus bae nu tanina maju bagus subur bebeja kanu endek perang maneh kurang naon ulah mah kurang janjian senjata tah dibere nu dagang maju bebeja prajurit muhajirin sabarang siap tempur perang naon kekurangan anak harta jang naon jang meuli baju perang baju kere disebutna sebarang deuk bere harta jalan nu usaha jang agama nu tani jang agama kabeh jang agama kami mah teu bisa ngan sakadur ngandalkeun awak doang engke perang di medan laga ketika Kangjeng Nabi memerintahkeun naon nu dibutuhkeun baju tentara baju kere kemudian kuda dan belikeun kan lempang bareng wajahadu bi abwali jehe atau di lembur urang ge aya jelema nu bisa ngaji Ustaz. Ieu kobong nanti kobong tina kayu, tina awi. Aju lu hiji geus diganjel eueuh. Nu geus diganjel teh tah tihangna teh geus make umpah. Lamun eta di kubudak nu nakal dicokot atuh rubuh. Jana ka masjid, jana ka majlis, jana magahan ngaji. Eta kapanjang ngahirupan agama cacaang. Lamun eueuh si eta moal aya cacaang lantaran teu nyahoeun ka akidah, teu nyahoeun rukun wudu, teu nyahoeun rukun salat. Sabenerna mah nu nyaangan dunya teh ya secara batin si eta. Lantaran teu pamrihnya mah hayu bae magahan ngaji. Anak-anak jelema digadenyakeun nyaho ka rukun Islam, nyaho ka rukun iman, nyaho ka berbagai rurukunan. Tetapi eta pondokna Masya Allah tihangna geus kurinyu make batu namun dicokot rubuh nu dagang maju liwat betolol teh nu dagang sakaji pede teh si budak betaheun amat goblok lain nyumbang ngomong nu mantak nyana ge eta kiaina tek aya galedeg ka mana si eta hajar manya kiai kos kitu lamun kiai da ngadoa bahaya kuduna makan pedagang anu maju teh sia ieu magan ngaji geus sabaraha tahun alhamdulillah ya 10 tahun sabaraha murid atuh santri ieu kadang-kadang aya 50 kadang-kadang aya 100 santri teu puguh nyana kumanyana bae jadi saya pondok teh emang teu ngabongan we atuh saha nu teu hayang yang ngalegaan deui geus teu mae bejejal kadang-kadang mah di imah tadi hareupeun imah nyana hees lagi atuh bangun usia atuh. Kain teh hayang mah sing aya kahayang atuh. Nya nak kajara salat duha Allahumma ya Allah mudah-mudahan teu budak ku Gusti lah didagorkeun huluna. Atuh ngomong doang sing boga kahayang kok bage bisa calangap kitu batu bisaeun ka bege. Nah lamun kieu mah masyaallah lamun usia di lemur ieu poek kulantaran sia alhamdulillah cang. Anak manghaji bener gitu ngaji kasia tapi kan sejen-sejen manghaji kasia nah iya pondok omean ku sia nya nah omean geus kos jokot material engke hitung sia itu barang bayaran saja sia itu kurang hebat teh dagang teh berloon nah guys bawakeun ieu daek sia dibangun atuh daek bae endek belah kayu apa batu besi embungeun kan kiaina aya nu hayang kayu bae Mang Haji maksudnya ndek mang bangun kan ndek mang bangun kan terserah Mang Haji itu mah tuh batu bae lah kuari mah jak kayu mah rese bawakeun ka dinya tuh batu sesuai jeung tah kan bener masyaallah geus tah sia tala lentrem dirinya nya Mang Haji mah khusus teu bisa ngaji teu bisa ke di akhirat atuh sugan bae Mang Haji ku sia itu diajak di ulah kitu Mang Haji ku lagi can puguh cak kiaina
Kula lagi mikiran kula can puguh juga ajak-ajak mengaji teu puguh kula lagi sebenarnya mah. Ye, atuh lain gitu susuganan we. Atuh ai susuganan onam teh kiai hebat. Lamun kieu mah cek kiai cek na teh engke di akhirat milu baju. Atuh kana tenang, bau pohara teh. Kiai tolol tak kiai teh mah. Geus pokona di akhirat pokona mah moal saasa manghaji ku kula diheulakeun. Teh kiai teh bener tak kitu teh. Tanu hebat mata nu tadi gitu mah aja boro-boro ngaji kula ge nyaot teuing ngan kula mah mesin bae ka Allah euy mah susuganan di sisi salamet tentu mah haji ajak-ajak nya itu kumangke bae tu ngaji di akhirat urang pada bae tah tawadu ngaranna ieu mah can gencan mah haji deuk nyumbang nya tenang mah haji pokona cekelan sorban kula ye sial teh kiai tolol emangna aya sorban di akhirat wajahadu bi amwalihim sok renungkeun nu mantak Al-Qur'an ngaheulakeun wajahadu bi amwalihim na ieu teh ya berjuang melalui harta ieu nu paling vital moal bisa berjuang di medan laga tanpa harta jelema ketika perang kemudian butuh dahar harta kan dahar teh butuh perlindungan obat harta kapan butuh kuda butuh senjata eta harta wajahadu bi amwalihim kakara ku anfusihim sebab berjuang make awak mah aya waktu-waktu aya waktu-waktuna perang Uhud sabaraha poe perang Badar sabaraha poe Hunain sabaraha poe dan lain-lain sebagaian aya waktu-waktuna sanajan urang ge kieu urang ye dijajah ku Belanda sabaraha tahun sih 10 100 200 tahun aya waktuna eureun jajah deui ku Inggris sabaraha tahun sih setahun 2 tahun eureun kadieuna urang teh terus jahadu bi amwalihim maka harta lamun urang kabehan berjuang melalui harta jangan luhurkeun agama di Indonesia Islam pohara jasa berkibar bendera la ilaha illallah malah itu susah tah tuturkeun ieu konsep wajahadu bi amwalihim wa anfusihim karak awak berjuang cek Kangjeng Nabi berangkat medan laga berangkat Badar berangkat Uhud berangkat Hunain dan lain sebagainya siap bahkan nunggu sahabat nunggu irahain untuk seperang ku cinta-cintana ka Allah dititah perang teh nu kadeuleu Allah ku cinta-cintana ka Kangjeng Rasulullah ketika perang nu kadeuleu Kangjeng Rasulullah ku cinta-cintana ka agama nu kadeuleu meunang ridho Allah di agama Islam titah perang nyawa taruhana salah Masya Allah karim jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah eta mah ngaji eta para jasa beak sabaraha puluh juta meureun duitna beuh diaur-aur jasa mana tuh mah ngaji itu tuh pakai naon nyumbang keliningan ya Allah ya Rabbi ajunyana mah di luhur Jaipongan jeung sinden beak sabaraha juta meureunana lamun ngawur-ngawur nu kos kitu mah pohara jasa sedek hajat teh ya aing merasa babaturan sia aing teh prened aing babaturan sia ye sia dek hajat gas tanggung jawab aing pokona ku aing bakal dibawakeun orkes Soneta Group teu tanggung aing mah geus jeung Oma Irama nah sok nama aing mah lillahi taala ridho ambo tah eta kos kitu di urang mah kos kitu mah bener ambai-ambai lamun kitu mah maji daripada di aur-aur kitu mah mendingan jieunkeun mushola tadinya mushola jaloba nu sejen ka kos kitu mah tuh urusanan hayu bae atuh jaka sorga mah pan hayang babarengan sagana teh atuh sering saeutik bae sih mentak naon tolol teh ngomong eta heuh tah ai giliran nyeun mushola nyeun masjid teh ditambah barengan ai nanggap orkes mah sorangan bae ge pohara jasa nah eta tipe-tipe nu kos kitu teh eta di Belaraja loba pasar Kemis mah alhamdulillah di pasar Kemis mah Masya Allah rapih di pasar aja bener gua mah adanya di Karawang orang pasar Kemis adanya di Subang orang pasar Kemis sial pasar Kemis tenar jasa di Karawang jeung Subang Masya Allah kula pernah eta di Sukabumi ieu mah carita di Sukabumi barang endeu ka ieu mah eta ulah emang saya eta urang Tangerang atuh urang Tangerang mah pasti wau jeung aing geuning kadinya aing mah ulah bener bae kadinya ceh kadinya
Iya lain anak abaji. Ulah gandeng ya. Ulah dibere disogok beureun nya. Maksudna naon? Mang Haji kawin di dieu kakarak aya beureun 3 bulan ulah gandeng ya. Urang mana eta Kiai urang Bitung. Sangaran mah dibejakeun ngaranna mah. Ya, moga mobil sedan putih hari tenago bae, barang di deuleu jabe, ieu mah kula ge di kadija teh letterna jabe. Ulah kadinya bae gitu. Barang anak kabajinya. Kadi. Disogok heula kula. Sial horeng loba. Itu ke babaturan kene. Ulah ditu sarua. Maka itu nya kuari kalau ngapangi beungeut tah mun dibejakeun atuh. Di Sukabumi teh loba. Pas ka Karawang mana boga dulu gua di Karawang. Masya Allah. Eta ngaran pasar kemis di Karawang. Tenar jasa. Pohara jasa. Pakola di Karawang jeung di Subang beres kabeh. Atuh gorenganan di dieu bea ka buruan-buruan. Dibawa ke Karawang kabeh. Nah, ngan KTP nama lain pasar kemis. Illal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim. Nailan berjuang melalui harta, berjuang melalui awak dalam rangka ngaluhurkeun agama Allah. Ieu tetep titah ditiru kurang deuleu Bung Karno deuleu Bung Hatta berjuang melalui amwal jeung anpus deuleu jenderal-jenderal anu nyalametkeun bangsa jeung negara nyawa taruhanana jahadu bi amwalihim wa anfusihim baheula ngalawan Belanda, ngalawan Inggris, ngalawan Jepang, ngalawan Cina terus datang ke ayeuna ulah eureun berjuang niatan jahadu bi anfusihim bi amwalihim wa anfusihim naon nu ukuran bisa diperjuangkan majelis, masjid, pondok pesantren, fakir miskin, ayo bae, moal kebal urang paeh, aya tapak urang. Be, masya Allah, Mang Haji anu maot, ya Allah, ya Rabbi, masya Allah. Asana kadendelekeun, emang kunaon ieu tah masjid, bu, na kenteng nang nyana, tah ieu pala podang nyana, ieu mah nang kabayan tapi nyana tah sagala ieu keramik, keramik, oh kaleungiteun we nyana. Karasa apa? Ngucur pan ka jero. Ketika nyana ngabangun majelis salim, masya Allah, ngaot emang kunaon ieu majelis salim tah nang nyana. Kula malah ngabantuan teh ala kadar bae tapi dang nyana, tu kadelekeun bacakeun Fatihah deui kumaha ieu. Jahadu bi amwali. Mang Haji anu maot cang aja anu hadege. Emang kudu sim ngadu nyaon masal lili hirup da utapakan ja. Utapak ge nya mah. Masjid kotakna dibawa ka imahnya bae. Heran aing mah. Atuh mantak naon di dieu bae sih. Dihitungna kudu dibawa ka imah bae. Teu arti aing mah hadege bae. Tuh pan tetangga kayak kos gitu pan. Masya Allah Karim. Hei Mang Haji anu maot. Mang Haji mana? Mang Haji anu saya nyalaten hayang. Atuh sia ngadoakeun nyalaten bau hayang. Emang gua kos kitu ya. Ke bangun si aing bangun gergeteun amat emang aing pernah kasusahan beas teu boga. Kemudian pamajikan aing atuh pan atuh nyawa sorangan dagang teu aing nginjem doang nginjem ka nyana. Tegede harita 500 jang beli beas doang jeung lalauna cek jana atuh siang orang-orang yang dikitukeun aing kadedekeun bae ngajelengeng-jelengeng geus pae tege geus tayang atuh siang ngadoakeun ka tayang bong aing mah aing kadedengekeun cek jana orang-orang tah asal aing nyeuleunyana bae kadanya orang-orang didarakeun aku segitu ya Allah ya Rabbi tuh jadi kehadean urang Masya Allah Karim jahadu bi amwalihim wa anfusihim santri kunaon sia cerik yang cerikeun Mang Haji anu maot emang kunaon atuh pan ieu kula dibelikeun kitab ta Bukhari Muslim Ihya Kubur takriban nang nyana kula harita lebaran teh beuh hayang jasa bunga make BHS jadi loba susah urut-urut ge ku kula aya nyana mere urut ge tapi ingat baca bagus kede urut ge
Yo, masya Allah, kula geus katarima jasa, nyana ngadoakeun jasa. Tuh, pan geuna. Heuh Mang Haji anu maot, majin mana? Majin hadege. Emang sia kunaon gitu. Aing lebaran eta suka dedek merek. Oh, masya Allah, atuh nu urut-urut, endahan, nu kula dicokot punyana. Pamustungan sama Ki Haji. Layu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Jawab ge. Ya Allah, ya Rabbi sedikit uragan bakal pararawat. Sok nu boga berjuangkeun agama sabisa-bisa tempelkeun di masjid, di mushola, majelis taklim, pondok pesantren, fakir miskin, yatim piatu ayeuna. Yehe. Dalam rangka ngagungkeun agama Allah saha eta? Wa hummal muhajirun. Kula mah inget ka ieu bae jelema bodoh jasa bodoh. Di lembur anu bodoh ieu mah dongeng di zaman para wali. Sagesa bodoh nyana pernah lebaran di beres samping. Lah samping ge boro-boro BHS, boro-boro Tamer Al-Jupri. Polekat ge anu 3 kalinya sejegeng keneh. Pan baheula mah 3 kalinya sejegeng keneh baheula. Kualian eueuh. Baheula mah baho budak lamun urang make samping eta geus hebat jasa. Ngan 3 kalinya seuh masih kene awak sakumaha. Heuras. Kayak geus aya 5 kali taje sekarang. Lagi liprik seeutik. Tadi bere kos kitu jelema bodoh, tapi kan bungaheun jasa. Dibere samping bungaheun jasa. Maot nu merena teh. Maot diundang kabehan. Nya nama teh diundang ja susah. Ngananyakeun dong. Eta sana maot, Mang Haji. Mang Haji mana? Mang Haji anu. Ya Allah, nu pernah mere samping teh. Nyalakeun aing. Teu kudu diundang kan berarti kan. Teu kudu diundang kan. Langsung nyalakeun. Dipake sampingna kita ieu. Sampingna ye beres nyalateun geus nyana kieu bae dihareupeun imam masyaallah ta Mang Haji katarima padahal mah diberes samping nu susah mah kan ke samping kos kitu ge kan nu susah mah ya Allah dibere hiji ge sakem lembur nyahueun kabeh salembur nyahueun kabeh bebeja kan nyana mah masyaallah geus caritana nyalateun peutingna imam masjid imam nyalateun kiai ngimpi kapanggih jeung main. Waalaikumsalam. Jangan teh mohon. Ente le maot mohon ku aya jero kubur. Alhamdulillah salamet cekan. Salamet ya ku doana nu bodoh teh ya. Nu bodoh teh tah nyana ngadoakeun ka kula. Doanya doang teh ditarima ku Gusti Allah. Ya Allah cak imam teh. Haji hudang nyana. Aing deuk nanyakeun ngadoa naon sih? Ngadoa naon sih kabeh ditarima nyana doang. Masya Allah isuk-isuk nyana memeh mandi geus datang ka dinya. Assalamualaikum. Naon ge? Teh ngobrol ya ka dia. Ngobrol gitu. Oke. Kamari kan Mang Haji anu maot. Mana nyalateun? Nyalateun. Insyaallah kula keur peuting ngimpi. Ajo. Kapanggih jeung Mang Haji ditanya, kumaha di jero kubur? Nyana sisirian alhamdulillah salamet. Kukula ditanya salamet tina naon? Doa ente ngadoa naon? Ngadoa. Kudu sih bisa ngadoa naon tuh? Ente imah heulanan ngadoa naon bae lah ya. Ngadoa naon heulanan coba ayo. Kula mah teu bisa kula mah ngadoa ge. Kula mah takbir ge Allahu Akbar teu baca ada. Minuturkeun we Allahu Akbar nya 4 jong genep Allahu Akbar. Wah bodoh. Ngadoa naon teh ieu baca-baca teu sia ngadoa naon. Ngan kula kieu barang geus nyolateun teh aju kula diuk bae di hareupeun masjid. Batur geus baralik teh kula ngomong kieu ya Allah ya Rabbi. Keur ieu mah nyana hirup ka imah kula jadi tamu kula. Aju ku kula disuguhan bahkan nyana mere samping teh ieu samping ge dipake karasa jasa. Peting sare dipake, salat dipake. Nah ieu mun nyana hirup keneh atuh kula nu nyuguhan lantaran nyana kuari geus tamu jadi tamu Allah ya Rabbi kula ngomong kitu tah kuari mah kula moal katamuan ku nyana
geus lain jadi tamu kula kuari mah jadi tamu Gusti nyanggakeun sadaya-dayana ka Gusti pangnyuguhankeun eta Mang Haji nu pernah ku kula disuguhan jeung pernah mere geus bae pangnyuguhankeun jak kuari mah jadi tamu Gusti jak kula mah ngomong kitu doang eta kiai gideg masyaallah kari geus atuh geus kitu mah ngalamun beda kiai peutingna peuting kapanggih jeung guruna hei sia nyaho eta doa nu bodo teh ditarima ku Gusti Allah guruna wali ditarima ku Gusti Allah kunaon tah nu mantap ditarima nyana ngadoana ikhlas nu sejet ustad-ustad jeung kiai-kiai ngadoa mah ngadoa rapi teu ikhlas atuh aja kiai mah sagala hayang sholawat pan antri hayang sholawat komo ki pode 5 pan sholawat da ge kudu digedekeun nah masalah letik bae pannya nama menta di mana sarua jeung santri tolol teu ya Allah ya Rabbi ai jana mah ikhlas jasa pan teu diondang nya nama mah jana mah tah nyalateun teu diondang berarti kan ikhlas jasa ajunya na ya Allah ya Rabbi ka eta nu hebatna baheula mah jadi tamu kula disuguhan bahkan nyana mere samping tah ieu sampingna Gusti kuari mah geus jadi tamu Gusti pangnyuguhankeun Gusti kuari mah geus jadi tamu Gusti sadaya-daya nyanggakeun ka Gusti maha uninga Gusti maha ngarungu Gusti maha sagala-galana ku doanyana dihapus sakabeh dosana eta Mang Haji tah teu nyaho rahasiana ikhlas mukhlisina lahuddin ibadah urang tahajudna duhana maca Qur'anna sholawat ngajina teu ikhlas jajabur kabeh naona anu ikhlas kapan nu diitung ku Gusti Allah haji ulah ngomong kieu muludan bae sanajan teu ikhlas tetep bae hayu bae muludan ulah kitu tetep bae teu diitibar teu ikhlas ulah make jeung haju nitahan teu ikhlas kuduna kieu hayu urang muludan sanajan teu ikhlas hayu bae kege hayu setik-setik urang ikhlaskeun ulah kieu sanajan teu ikhlas terus muludan mah geus teu kudu ikhlas ulah kitu hayu bae kesugan ke aya 20% ke tahun arep tetep usahakeun ikhlas sebab naon teu ikhlas bae teu ditarima tahajud sakitu tahajud dengan ai tahajud mah lolobana ditarima naon sebabna lolobana ikhlas nu mantak ikhlas atuh sanu neuleu sorangan di kamar Allahu Akbar emang anu neuleu jeuh nu neuleu nu memperhatikeun eueuh ieu hati Gusti Allah kan kecuali nyana jeung pamajikan diuk sia dirinya tungguan aing kanggonan sia aing aya ibadah ka Allah kudu ditungguan ku pamajikan cek pamajikan kalah geus ulah tahajud emang kunaon atuh kakak nu tahajud kula nu riweuh Nayla wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah jelema nu iman hijrah ninggalkeun lembur harta jeung sajabana datang ke Madinah kemudian berjuang melalui harta jeung awakna dalam rangka fisabilillah ngagungkeun agama Allah walladzina awaw tah eta muhajirun jeung jelema-jelema anu ngampihan Kangjeng Nabi ti Mekah ka Madinah di rumah diungsikeun diampihan sesuai jeung kahayang Allah wow wa nasaru ditulungan ku para sahabat-sahabat di Madinah sa wa huwal ansar wa hum al ansar tanpa aya sahabat ansor deuk kumaha Kangjeng Nabi datang ka Madinah mun teu ditulungan ku sahabat ansor deuk kumaha para muhajirin datang ke Madinah lamun eueuh anu ngarumat deuk kumaha saha nu ngimahan saha nu mere dahar saha nu mere nginum deuk dagang saha nu mere modal deuk tani saha nu mere ladang lamun eueuh sahabat ansor masyaallah karim dua sahabat muhajirin ninggalkeun Mekah hiji nu di dieu Allah Rasul jeung agama sahabat ansor narima kedatangan sahabat muhajirin seakan-akan sekat muhajirin jeung ansor teh seakan-akan dulur dibeungkeut ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah masyaallah karim Kanjeng Nabi diampihan sahabat diampihan muhajirin ku sahabat ansor kemudian ditulungan naon kabutuhanana ditulungan ku sahabat ansor urang lamun hirup seperti sahabat muhajirin jeung sahabat ansor luhur agama Islam ya'lu wa la yu'la alaih Islam al islamu ya'lu wa la yu'la alaih ku bersatu
nu sugih nu gagah nu boga jabatan jeung nu susah nu lemah jeung rakyatnya hiji kabeh ngaluhurkeun agama Allah sieun musuh-musuh Allah kajian kumaha ieu Bapak berenjaya tuh ja wallazina awaw wa nasaru jeung mukminin nu ngampihan Kangjeng Nabi oge ngampihan para sahabat-sahabat muhajirin wa nasaru jeung nulungan ka Kangjeng Nabi jeung sahabat-sahabat anu hijrah ti Mekah saha eta wahum al-ansor sahabat ansor kumaha eta Allah ngajelaskeun ulaika ba'duhum awliya'u ba'd etalah ansor etalah muhajirin awliya'u ba'd saling asih mengasihi sesama lain lindung melindungi tulung menulungi luar biasa sehingga sakumaha dulur sanasabah kos kakak jeung adik sekat Masya Allah lamun sahabat muhajirin gering karasa ku sahabat ansor asa aing gering lamun sahabat muhajirin susah ansor ngarasakeun asa aing nu susah lamun bingung sahabat muhajirin sahabat ansor ngarasakeun asa aing nu susah teh nu matak saling menopang ulaika ba'duhum awliya'u ba'd sehingga saat eta ku Kangjeng Nabi didulurkeun sahabat muhajirin jeung sahabat ansor akho didulurkeun sakumaha saturunan bae kos adi jeung lajeg bahkan hampir maot sahabat ansor muhajirin menang warisan Masya Allah kan ku sebab hijrah ninggalkeun kampung Mekah lembur Mekah negara Mekah hiji we iman hijrah jihad diterima ku sahabat ansor maot muhajirin ansor menang warisan maot ansor muhajirin menang warisan pan pohara jasa eta jadi ku iman ku hijrah jeung ku jihad sampaikeun ka menang warisan Masya Allah karim ngan ieu teh lila ke dina ayat ieu ku ayat selanjutna kumaha tah mukminin nu di Mekah anu encan kaburu hijrah ka Madinah walladzina amanu wallahu a'lam